Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Ditya Pradipta kawit di Jalan Siliwangi nomor 78 Kota Tasikmalaya. Simabdi mahasiswa PG PAUD UPI Kampus Daerah Tasikmalaya. Bahasa Sunda sareng budaya Sunda teh milik arurang, milik orang Sunda. Hayu urang sasarengan majukeun basa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tetepangkeun nami abdi Alma medal di Tasikmalaya. Kawitna di Jalan Banjar, Kampung Sembung Rukul, Desa Pasir Batang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Motivasi abdi pangna ngamumule bahasa Sunda kusabab bahasa Sunda teh nyaeta kaya bahasana. Hayu urang ngamumule bahasa Sunda ku cara rebo nyunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Najah Utpah, abdi kawitna ti Ciamis. Jadikeun diri urang pahlawan ku ngajaga ayana basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi si Papa Wujia, kawit ti Rancamaya, Kota Tasikmalaya. Kanggo ngajagi eksistensi budaya Sunda, khususna bahasa Sunda, hayu urang sasarengan salaku calon orang tua ngenalkeun sareng ngajarkeun basa Sunda sarta acan bahasa-bahasa sanesna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Dinalda Ananda. Abdi linggih ti Cempakawarna, Paseh, Kota Tasikmalaya. Bahasa nyaeta alat komunikasi atanapi alat hubung. Salah sahijina nyaeta bahasa Sunda. Bahasa Sunda nyaeta alat komunikasi anu sok diangge unggal dinten ku urang Sunda. Yuk urang Sunda, urang budayakeun adat Sunda sareng bahasa Sunda. Supados adat Sunda sareng bahasa Sunda teu kahilapkeun ku urang Sunda. Teu kenging gengsi, teu kenging isin. Yuk ti ayeuna urang sasarengan. Sunda kudu dimumule. Sunda ulah eleh ku zaman. Hidup Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Zahra Ilyas Sahara abdi kawit ti Tasikmalaya. Baraya sadayana salah sahiji unsur budaya teh nyaeta basa. Basa Sunda jeung budaya Sunda mangrupakeun hiji hal anu deukeut pisan hubunganana anu teu bisa dipisahkeun. Lamun urang nyaritakeun basa Sunda, hartina urang nyaritakeun budaya Sunda. Sanajan negara netepkeun basa Indonesia jadi basa negara, tapi basa daerah tetap kudu dipiara jeung dimekarkeun ku nagara. Basa daerah ku nagara dijadikeun alat pikeun ngamekarkeun jeung ngadukung budaya daerah. Di daerah sorangan, basa teh mangrupakeun lambang kareus daerah, ciri daerah jeung alat komunikasi dina kulawarga jeung masyarakat. Salah sahiji cara pikeun lanjutkeun kabudayaan daerah diantarana ku cara ngamumule basa Sunda. Sabab ngamumule basa Sunda teh lain tanggung jawab pamarentah wungkul, lain tanggung jawab sastrawan jeung budayawan Sunda wungkul, tapi tanggung jawab urang sarerea. Ku kituna dina kesempatan ieu simkuring umajak para saderek sadaya hayu urang sasarengan miara basa Sunda. Panginten sakitu anu dipikahatur, hapunten tina sadaya kalepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kuda lumping kaci angsana ulujeun sumping kasadayana. Ginulur rahayu ginanjar kawilujengan dina mancan damel sadidinten nepangkeun wastapun Sophia Coiro Tulusnya anu kawitna ti Bantar RT hiji RW 14
Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Dina danget ayeuna simkuring nyuprih elmu nyiar pangarti di UPI Kampus Tasikmalaya jurusan PGPAU. Kumaha dulur-dulur baraya sadayana daramang, mugia urang sadayana dipaparin kasehatan, digampilkeun perkawis urusanana, dijembarkeun milik rizkina, mugia urang sing mangpaat di dunia lajeng dugi ka akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina kasempatan ayeuna simkuring baris ngajak palawargi sadaya hayu urang ngabubule bahasa Sunda. Urang kedah ngabubule bahasa Sunda lantaran urang cicing di daerah Jawa Barat nyaeta bahasa sapopoena bahasa Sunda. Simkuring ngaraos reueus janten urang Sunda. Kumargi urang Sunda mah hade tata hade basa duduga periogana kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebang sabobot sapihanean. Sate acan simkuring amit mundur saninten buah saninten dibantun kaparapatan hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun hampura nu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Ana Siti Nurjana kawit ti Ciamis. Ulah mapohokeun basa Sunda. Ulah mapohokeun budaya Sunda. Sabab budaya Sunda mangrupa jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rena Nurul Afni kawit ti Palakanyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Ulah isin ngangge basa Sunda kumargi eta salah sawiosna tina ciri urang Sunda. Urang Sunda kudu bisa basa Sunda. Ulah dugikeun ka pareum ku basa anu sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Neng Eva Oktaviana kawit ti Pasir Mukti Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Basa Sunda teh mangrupa basa indung urang Sunda. Basa Sunda teh kaasup basa daerah kadua panggedena di Indonesia saenggeus basa Jawa. Kukituna basa Sunda kudu dimumule ku urang salaku urang Sunda. Pami henteu ku urang kusaha deui hayu urang ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Desti Nur Martiani kawit di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Motivasi ngangge bahasa Sunda teh lantaran bahasa Sunda mangrupa bahasa indung orang Sunda. Salaku orang Sunda, urang kudu bisa ngamumule bahasa urang sorangan nyaeta ku cara dipake sapopoe. Sabab leungit basana leungit oge bangsa jeung budayana. Sakitu nur kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya kasadayana. Wastapun Abdul Salam kawiti Singaparna perkawis ngamumule bahasa Sunda. Cek simkuring mah wajibnya kawajiban urang salaku urang Sunda ngamumule ngalestarikeun bahasa Sunda ka si saha wae anu hirup di Sunda gitunya, termasuk anak-anak barudak leutik anu mana engke teh eta teh jadi penerus gitunya, penerus kebudayaan Sunda gitu. Jadi simkuring mah karena ngamumule bahasa Sunda eta jadi kewajiban urang sararea salaku urang Sunda. Hatur nuhun sadayana. Salam Sunda sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Sri Tias Permata, pinggih ti Indihiang Kota Tasikmalaya.
Alasan kedah ngamumule basa Sunda supados eta basa teh teu ical atanapi teu parem. Bahasa Sunda ulah dugi ka parem, kedah ditanamkeun dina jiwa-jiwa orang Sunda. Kedah ti alit tos diajarkeun basa Sunda supados aya generasi anu ngamumule kana basa Sunda. Ulah saukur ngaromaos orang Sunda, tapi kedah oge ngamumule kana basa Sundana. Nah, habet kedah ngamumule kusabab kusaha deui upami sanes ku orang Sunda mah upami tiasa mah eta basa teh dianggo kana janten bahasa sehari-hari. Tina pangajaran basa Sunda dina jenjang pendidikan eta teh mangrupa tarekah anu alus pikeun miara basa Sunda. Sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Sarapujia kawit di Banjar. Motivasi abdi kanggo ngagunakeun basa Sunda nyaeta supados abdi tiasa ngiring ngalestarikeun basa anu aya di daerah abdi nyaeta basa Sunda sangkan ulah leungit ku zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Firdaruya Moizah Lembang Batu Banjarkarang Pamidangan Cilembang RT 03 RW 14 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Dina danget ayeuna abdi nyukur ilmu niar pangarti di UPI Kampus Tasikmalaya jurusan PG PAUD. Baraya salaku urang Sunda kadenitip tinggal karuhun anu mundal sangkan hirup hurip bagja waluya nyaeta hiji orang Sunda mah hirupna sauyunan, 2 basa orang Sunda halus entep sederhana, 3 laku lampah orang Sunda estu ngamumulai kana tata titi duduga priyoga. Sate acan abdi amit mundur aya tutungkusan keur baraya di tatar Sunda nu anggan katara tapi nyantel na hate kusabab sapamaksudan sejak ngamumulai basa Sunda. Basa nu meungkeut rasa magekeun tali silaturahim najan teu sabaraha mugia bisa matri pasinina ati. Bayu mulangkeun manglena sapeda, pajak sauun mawa koja, hayu urang memulai basa Sunda, basa karuhun nu mawa bagja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wasta simkuring Isismah Nurul Dunia, simkuring mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, semester 7 jurusan PG PAUD. Simkuring kawit ti Indramayu, mung ayeuna simkuring calik di Pasantren Idrisiyah Tasikmalaya. Pada malan abdi sadidinten iwal ti kuliah nyaeta ngawulang di daycare. Dina danget ieu simkuring bade masihan terang sareng bade ngajak balaria sasarengan hayu urang ngalestarikeun kabudayaan salah sahijina bahasa Sunda. Hayu urang sasarengan ngangge bahasa Sunda kangge bahasa sadidinten urang. Teu kadah isin-isin dah bahasa Sunda mah kebudayaan anu tos diwariskeun ti akinini urang kapungkur. Lamun sanes urang anu ngabudayakeun bade saha deui? Lamun sanes ti ayeuna bade iraha deui? Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di dieu abdi bade ngawarkeun diri nepangkeun wasta Bundini Nur Aini Marwah kawit di Kabupaten Ciamis. Ayeuna simkuring ngajak di Kecamatan Cileuleuh nyaeta di Dusun Lahir RT 10 RW 2. Simkuring mahasiswi PG PAUD di Kampus UPI Tasikmalaya. Parigel basana basa kuring basa Sunda sing teu. Sakitu nu pihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Revilis Diani, abdi linggih di Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Urang Sunda miboga basa Sunda. Kukituna urang salaku urang Sunda hayu sasarengan ngamumule basa Sunda ku cara ngagunakeun basa Sunda dina sapopoena. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.